kuring lama dan sakit deui papanjang kuring teu nyaho kuring berjalanan lama kuring ge moal protes kedaharan kuring lain Obama atau Lionel Messi kuring moal protes sabab cek kuring ngaran halus memanfaatkan lamun kalakuan mah hiwal jeung papalipan tina kabeneran kuring ge moal protes bedah batur sok nyebut gelo padahal cek rasa kuring teh waras cek kuring cicuk batur wae sok nyebut otak miring atawa urang kasendan ka kuring padahal kuring mah ajeg teu miring teu padahal cek kuring loba gelo tiwanan kuring anu gelo mah tuh sok melingan duit rakyat anu gelo mah tuh sok ngasasab harta jeung ngarebut rakyat anu gelo mah tuh pemimpin anu noreng tara ngadenge rakyat ngajari teu bisa dahar anu gelo mah tuh pamimpin anu mungpeun tina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan anu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin anu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutan teu gampang jadi pamimpin gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin ieu teu sagawayah jadi pamimpin teu kabeh bisa jadi pamimpin anu matak kuring mah sok seurik ningali anu ngantri pada hayangnya gitu anu matak kuring tetap dan anu tetere jalan hayang jadi pemimpin lain teu waras ngarang lamun kabeh hayang jadi pemimpin ieu sing sadar hirup geus pada boga hancengan moal nya kabeh jadi pemimpin lamun batur jadi pemimpin atuh kurang jadi pemimpin apa salah ge aya imam jadi aya nu jadi ngomong jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah kapan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kanjeng kusabab jadi pemimpin teh lain gawe enteng kuring mah teu hayang jadi kuring mah jadi teu hayang jadi pemimpin teh mending kieu we hirup bebas leuweungan mah mending siga kuring bebas teu kauker ku aturan kitu ieu anu matak lamun hayang hirup teu minah pasti asa segala kasasa ayo hirup siga